Iya mah jadi kiai ngomong kieu, heuh cenah masyaallah aing bager ku bageurna ka masyarakat. Nanaeunan ditulungan ku aing, lebah aing aya kebutuh mah teu ngarti polongo ieu masyarakat. Hehehehe. Sia teu tarima jadi kiai digogoreng ku masyarakat. Lamun jadi kiai teu tarima dilunjak ku masyarakat. Orang dia jadi kiai nang, jadi pengangguran. Nah antu pagaweana kiai. Aya. Son aya nu masangkeun. Tenda aya nu masangkeun. Benar. Maroko Samsubai, mobil Pajero, kadang celak Innova. Ngeuna amatnya, batur naik kawin nggak biasa nggak Tangerang, mahena candakan can lompang mobil KBH. Kumaha manehna bae, unang henteu burudan, lebah rek unang kiai mobil yang dihareup. Pertanyaanna, nanaeun ku Allah dipernahkeun, lebah ku Allah diuji, embung. Orang udah jadi pengangguran. Mun sakitu gawe na gae, gerak. Urang ti lembur mawah henteu. Datang ka dieu. Nya dahar nya ngising, daging ge tinggal numpakan. Kari-kari embung dibere ka pusing ku mitoha. Atuh eureun. Mun sakitu gaweana, kolongo nya. Atuh geura ge. Makana ingat apapun itu ingat Tuhan. Bukan pemajikan cerewet, ulah nempo jalan mana? Ingat Allah nak. Katakan ayat kecapan kieu. Wa iza alamaka. Alamaka ku amdah lain ku aing. Wa iza alamaka adamu ikbalin nas aw tawajjuhum bi dhammi alaika farji ila ilmihi fa in kana la yakhnauka ilmuhu ka musibatuka bi adami qanaatika bi ilmihi asaddu min musibatika bi wujudil adza. Hartina kieu. Boga pamajikan cerewet bagus biasa batu. Musibah yang paling terbesar bukan masalah boga pamajikan cerewet, tapi ketika hati orang teu narima karena takdir Allah diberi pamajikan cerewet. Tadi je. Sangat clear. Boga duit mah geus biasa batur. Musibah leutik, musibah gede mah lamun hati teu bisa narima karena takdir Allah ketika teu bisa diberi duit. Katakan pamajikan cerewet, ingat Allah. Gusti pamajikan anu cerewet, teu sacerewet-cerewetna jalain boboiboy. Sebab pamajikannya sungguh mengagerakkan Allah, hatinya mengagerakkan Allah. Berarti pamajikan cerewet, Gusti rek loba kana hati abdi. Katakan kalau kita diuji pasti dengan orang-orang yang paling kita cintai. Gak mungkin dengan orang yang lain, gak mungkin, bullshit. Mual mungkin, misal Haji Agai di hewan, misalnya ku Jokowi teu nyambung. Haji Agai mah di hewan ku dulurna. Kuno kira-kira pernah ditulungan ku manehna, air madu dibalas dengan air tuba. Neng kan ge. Tuman kueng kiai digalai. Hidup santri. Oh, siksan ditotok aja.